nya untung tuh saya ke pun malah bae dieunakeun mah beuki kolot mah jadi tibalik jadi bibi nu sok merkosa. Da eta ieu atuh da eueuh nu merkosa tilu poe teh nepi ka jangar teh geuning kana hulu teh. Heeh. Bibi mah ulan nen. Nuhun bibi upami teu aya bibi kaula teh keung hirup teh bibi. Euy deudeu. Nya kitu teh nen. Ari bibi mah nen ka mana bae oge mangga da puguhnya kitu nen teh tinggal alit ku bibi teh. Bibi mah nen sanaos dugi kapati oge moal tebih ti bibi upami ieu mah nen kagungan caroge bibi mangiring we. Moal lesoti nen. Nuhun bibi. Angin wayahna bibi. Ulah sasauran kaula boga salaki kaula teh can aya maksud. Heuy deudeu. Da kitu geuning neng mah meuni seueur pamegat anu sakit hati. Teu kirang-kirang apan ieu pamegat anu sararumping ka dieu bujang hinga jajakap, bujang hinga nonoman geuning aki-aki oge meuni cing karelet. Ya bener. Gitu. Bener. Benar. Omo palurah tengah luar meuni ningali nen teh meuni aduh. Meuni kumerot seueur acting. Meuni cumeplak Sana hayang bibi. Kumaha Haji Ade Darma. Alayan kaula teh boga cita-cita pati-pati boga salaki ge hayang ka manusa. Amin. Deudeu nya leres atuh nen piraku kedah ka ucing. Piraku ka ucing. Piraku kena ka sato na puguh kena ka manusa. Laras bibi. Ke maksudna ka manusa teh manusa kumaha neng teh? Bibi, ulan ari ngaran-ngaran manusa mah anu ngabogaan pancen tinu kawasa pikeun ngabdi ka anjeunna. Di mana-mana kaula boga salaki kanu ngabdi salilana ibadah ka anjeunna. Moal leupas tina pitulungna. Beureun kaula teh salamina teu leupas tina pitulung pangeran ai ngaran-ngaran kaula boga salaki ka manusa mah. Laras. Sumuhun nen sumuhun. Moal jauh jeung wiwaha. Manusa nu nyatria ngadeksa cekna nila saplasna nya cek nyana lain cek lainna. Sagala make wiwaha. Oh nyata kitu ai milik menak tara kapalang. Ai bibi mah nen bibi ieu mah pangalaman bibi. Kumaha bibi? Pengalaman anu kaalaman ku bibi baheula keur umur atanapi keur dikandung 7 bulan ku indung. Dikawit tah. Laras, ieu mah sejarah bibi. Sejarah. Keur dikandung 7 bulan ku indung terus ditinggalkeun maot kudu jadi bapak bayangkeun ku nen. Geletuk bapak pupus. Bari jeung hirup heureutpakeun pungsat bahan indung bapak teh. Dia ke ragap daya teh. Ieu eueuh ragap teu aya jauh ka sindung kalapa. Hirup ku panyukup gede ku pamere. Indung bapak teh. Dilahirkeun umur 2 tahun kadunya geletuk indung maot. Dek teu prihatin kumaha bibi cobi. Yatim piatu nungul pinang atuh kitu. Yatim piatu nungul pinang bibi teh. Ku tatangga eueuh nu ngurusnya kapaksa apruk-aprukan nepi ka jadi pengamen jalanan. Unga parapatan ai lampu merah kakara menang duit sapeser sagoweng. Nya biasa nyen ke Manyangkeun hirup teh nepi ka turu limun ditiiran dijieun kecerek. Unga supir eureun teh pan dina lampu merah teh pan bari ngalagu mobil butut. Mobil butut buatan baheula. menang duit. Lain menang duit kalah dibabuk pan ku supir. Nah,
da puguh kasiniran da mobilna butut Oh, bisa jadi. balik ka lemur bibi teh marukana teh umur 8 tahun aya nu merkosa di kebon jagong Yeay. Tepira ku tukang ojek. teuing da mamawa arit keur ngarit meureun Teuing begitu. iya Obat teuing bibinya teuing. ceuk bibi oge Nasi bibi mah. umur 15 tahun sapeting teh kulimaan Saya kan iya untung tuh saya kaya pun malah beh dieunakeun mah beuki kolot mah jadi tibalik jadi bibi nu sok merkosa da eta ieu atuh da eueuh nu merkosa 3 poe teh nepi ka jangar teh geuning kana hulu teh heeh lumayan teh. tah ayeuna teh bibi teh keur jangar ieu teh marogana Paingan Pak Haji Nang keur sakrat sae. nen nasi bibi mah ulah kasorang ku nen mah Ulah. keur sabibieun kunyang sara tekanan ekonomi bibi mah nepi ka teken digawe ka Saudi Arabia jadi TKW Bener sesemet bibi we. Yang buka rezeki di sana. hayang boga bibi mah ulan nen nuhun bibi upami teu aya bibi kaula teh keung hirup teh bibi euy deudeu nya kitu teh nen ari bibi mah nen ka mana bae oge mangga da puguhnya kitu nen teh tinggal alit ku bibi teh Alit diasuh. bibi mah nen sanaos dugi kapati oge moal tebih ti bibi upami ieu mah nen kagungan cara oge bibi mangiring we moal lesoti nen nuhun bibi angin wayahna bibi ulah sasauran kaula boga salaki kaula teh can aya maksud deudeu da kitu geuning neng mah meuni seueur pameget anu sakit hati teu kirang-kirang apan ieu pameget anu sararumping ka dieu bujang hinga jajakap bujang hinga nonoman geuning aki-aki oge meuni cing karelet Ya bener. Gitu. Bener. Bener. omo palurah tengah luar meuni ningali nen teh meuni aduh Ini kumerot. kumerot seueur acting Meni cumeplak teh. sana hayang bibi Komo Haji Ade Darma. alayan kaula teh boga cita-cita pati-pati boga salaki ge hayang ka manusa Amin. deudeu nya leres atuh nen piraku kedah ka ucing Kira aku ka ucing. Untuk Kang Gambang. piraku kedah ka sato da puguh kedah ka manusa laras bibi Galmi. ke maksudna ka manusa teh manusa kumaha neng teh bibi ulan ari ngaran-ngaran manusia mah anu ngabogaan pancen tinu kawasa pikeun ngabdi ka anjeunna di mana-mana kaula boga salaki kanu ngabdi salilana ibadah ka anjeunna moal leupas tina pitulungna beureun kaula teh salamina teu leupas tina pitulung pangeran ai ngaran-ngaran kaula boga salaki ka manusia mah Laras. sumuhun nen sumuhun Moal jauh jeung wiwaha. manusia nu nyatria ngadeksa cekna nila saplasna nya cek nyana lain cek lainna Sagala make wiwaha. oh nya tak kitu ai milik menak tara kapalang ai bibi manen bibi ieu mah pangalaman bibi kumaha bibi Pengalaman anu kaalaman. pangalaman anu kaalaman ku bibi baheula keur umur atanapi keur dikandung 7 bulan ku indung Dikawit tah.
Ieu mah sejarah bibi. Sejarah Dibayang Keur dikandung 7 bulan ku indung terus ditinggalkeun maot kudu jadi bapak bayangkeun ku nen. geletuk bapak pupus. Bari jeung hirup heureutpakeun pungsat pahan indung bapak teh. dia ke ragap daya teh Ieu eueuh ragap teu aya jauh ka sindung kalapa. hirup ku panyukup gede ku pamer Hirup ku panyukup gede ku pamere. indung bapak teh Dilahirkeun umur 2 tahun kadunya geletuk indung maot. diningalkeun Dek teu prihatin kumaha bibi cobi. yatim piatu nungul pinang atuh kitu mah Yatim piatu nungul pinang bibi teh. Teu khawatir. Ku tatangga eueuh nu ngurusnya kapaksa apruk-aprukan nepi ka jadi pengamen jalanan. Juga parapatan. Unga parapatan ai lampu merah kakara menang duit sapeser sagoweng. nya biasa nyen ke Manyangkeun hirup teh nepi ka turub limun ditiiran dijieun kecerek. Paringalan. Unga supir eureun teh pan dina lampu merah teh pan bari ngalagu mobil butut. kumaha Mobil butut buatan baheula. menang duit Lain menang duit kalah dibabuk pan ku supir. nah Da puguh ka siniran da mobilna butut. oh bisa jadi Mobilna geus spionan. Balik ka lemur bibi teh marukana teh umur 8 tahun. Aya nu merkosa di kebon jagong. yeay Tepira ku tukang ojek. Teuing da mamawa arit keur ngarit meureun. teuing mun kitu Iya. Obat teuing bibinya teuing. Ceuk bibi oge. nasib bibi mah Umur 15 tahun sapeting teh kulimaan. saya kan Iya. untung tuh saya keyeupun Malah beh dieunakeun mah beuki kolot mah jadi tibalik jadi bibi nu sok merkosa. Da eta ieu atuh da eueuh nu merkosa 3 poe teh nepi ka jangar teh geuning kana hulu teh. Heeh. kumayeuna teh Tah ayeuna teh bibi teh keur jangar ieu teh. Marogana. paingan Pak Haji Nang keur sakrat dae Nen nasib bibi mah ulah kasorang ku nen mah. ulah Keur sabibieun kunyang sara tekanan ekonomi bibi mah nepi ka teken digawe ka Saudi Arabia jadi TKW. bener sesemet bibi we Yang bener buka rezeki di situ. Hayang boga